dijaga hina akhir zaman. Umat kedarai ngaji kajengan dicobana ku Allah tilu cobaan dahijina jalma mau terimanan kaduana dilaan berkakasana sabab terapal kana ilmu-ilmuna katiruna dicoba ku sultan zalim bongan jalma osok ngajauhan alim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daun nabi sahajal mabibisahan di ulama dikir malana jauhan maka pae hatena dajal mate jangolong tina taat ka Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan lidawami mulkillahi daun nabi fikir tegak dunia ayah opat perkara tersulaya kahijina kudu ku ilmu ulama kaduana kudu ku ahil umaro katiluna ku berehana agniya daek ngainfakkeun sabagian harta kaopatna kudu para fuqara ngaduakeun supaya aman negara. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tuqimas shalah. Kamari urang tos uninga bahwa masalah agama teh aya anu tekankeun, aya anu nyahokeun
ngamalkeun aya anu amalkeun. Ras urang getos uninga bahwa sakabeh jalma mukallaf tak pandang bulu rek lalaki rek awewe rek abid hamba sahaya atau jalma merdeka wayahna pamitos kataklif janten mukallaf jalmana akil baleg maka wajib menyahokeun rukun Islam sareng rukun iman. Rukun Islam aya 5 kamari tos dibahas nomor kahiji nyaeta syahadat nyaksikeun bahwa henteu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah sareng nyaksikeun saenyana Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Kamari makna 2 kalimat syahadat tos dijelaskeun. La asyhadu alla ilaha illallah teh urang nyaksikeun bahwa henteu aya pangeran teh perkara anu hak ibadahan angin Gusti Allah. Gusti Allah teh anu henteu butuh kana sejen, teu butuh kana naon-naon tapi naon-naon butuh ka Gusti Allah. Dan Gusti Allah Maha Sampurna. Gusti Allah Maha Suci tina sagala kakurangan. Jeung tina sagala perkara anu bisa kabayangkeun kakarentek ku hate. Gusti Allah teu boga anak, Gusti Allah teu boga pamajikan. Gusti Allah oge pada melanana zatna sifatna henteu aya anu sami. Teu aya anu sami kana zat sifat sareng padamelan Allah makhluk. Terus dina makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah urang kedah yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf terus wujudna eta teh utusan Allah sareng hambana Allah ka sadaya makhluk. Bari jeung irsal ge aya irsal taklif aya irsal tasyrif teh nya. Ari ka jin sareng manusia mah disebutna irsal taklif, ari ka nu sanesna disebutna irsal tasyrif. Terus orang wajib turut tumut ka Kangjeng Nabi. Wajib percaya Kangjeng Nabi pasti jujur dina sagala rupi perkara anu didugikeun ti Gusti Allah. Moal mungkin ngabohong. Sareng sadaya jalmi, sadaya makhluk wajib turut tumut ka Kangjeng Nabi. Lamun teu percaya ka Kangjeng Nabi maka kafir. Lamun sulaya henteu akur jeung parentahan Kangjeng Nabi maka fasik. Mukmin mah mukmin tapi fasik. Percaya ka Kangjeng Nabi tapi patukang tonggong gitu. Patukang tonggong. Kangjeng Nabi nitah kaki dulu ya malah kawetan, kakaler gitu. Yang terus. Da ayeuna rukun Islam nu kadua teh nyaeta watuki masalah. Watuki ma sareng ngadegkeun anjeun. As-shalata kana salat. Ngadegkeun salat. Bahasana ge sanes migawe salat. Dina ayat-ayat di Al-Qur'an nah, di Al-Qur'an ge yuqimunas shalah, ras aqimus shalah. Terus sajabina anu ge bahasa aqimu ngajenengkeun, ngadegkeun. Supaya bener-bener kokoh lain ngan sakadar fi'lus shalah. Sanes ngan sakadar migawe salat. Tapi kudu nepi ka ngajenengkeun. Ngadegkeun ari ngadegkeun berarti kudu minimalna dina zahirna cumpon syarat sareng rukun. Minimal dina zahir can aya dina batinna. Da urang turut tumut ka Kangjeng Nabi teh zahir batin. Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Tingali sok salat. Sok anjeun kudu salat sakumaha anjeun ningali kami salat. Dina zahirna Kanjeng Nabi salatna sapertos kitu. Dina batinna tos kumaha Kanjeng Nabi salat. Apakah batinna Kanjeng Nabi salat teh ka ditu ka dieu? Henteu nya, menuju menghadap ka Gusti Allah. Menuju menghadap ka Gusti Allah. Da teh manahna Kanjeng Nabi mah terus eling ka Gusti Allah terus-terusan. Tanamu aina ya wala yanamu qalbi. Memang soca anak Kanjeng Nabi mengah beureum gitu nya, tapi manahna terus nyaring. Di antawis kekhususan Kanjeng Nabi teh sapertos kitu. Sanajan nuju kulem ge manahna Kanjeng Nabi mah eling wae ka Gusti Allah, zikir. Emut wae ka Gusti Allah. Benten sareng urang gitu ya. Urang mah beunta oge ya. Nalayang gitu ka dieu. Ngajenengkeun salat cumpon syarat rukunna.
kamari nuju uje di ngatos dibahasnya rukun salat teh aya 3 lamun digeblekkeun deui mah di umum goblok diglobалkeun bade global kana geblek gitu diglobalkeun aya 3 aya rukun qalbi aya rukun qauli aya rukun fi'li kan gitu eta simpelna seperti itu ngan ke naon wae meureun rukun kamari rukun qauli terus dibahas alhamdulillah kaemotan deui aya 5 syarat lagi aya 5 tadi rukun qauli unggul teh jan dina masing-masingna cabang di kamari terus dibahas dina sapina alhamdulillah terus hatam saudina sapalin hadis kieu nya aya Imam Abu Daud atau Yalisi ngariwayatkeun hadis ti sahabat Nabi namina Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah nyarioskeun kieu Kanjeng Nabi ngadawuh miftahus shalah al-wudu kedap miftahus shalah al-wudu wa miftahul jannah as-shalah. Terus dibahas kapungkur ini bahwa kunci salat teh eta wudu. Kunci salat teh wudu. Nya moal hurung atuh teh dikuncian mah motor oge. Kecuali nya dibobok gitu. Ngan sorga mah moal anu bisa ngabobok. Moal biasa ngabobok pantos sorga. Ari pantos sorga mah nutup, ari surga mah dipantauan. Pantauan itu nutup, pantauan itu nutup deh. Tidak sembarang orang bisa masuk. Beda kan ada tempat anu istimewa mah, intinya pasti dijaga. Tidak sembarang orang. Ari lawang neraka mah molongkong. Dina hadis seperti itu. Sar Imam Qurtubi. Ari sanes Imam Qurtubi, Imam Les As-Samarqandi. Nah, naon namanya teh? Molongkong ari neraka mah. Jadi gampang masuk ke sana. Blus ya katanya. Kalau saya kedek asup. Ya pas kapungkur awal nuju nyiptakeun surga sareng neraka, Gusti Allah teh nyodorkeun surga ka malaikat Jibril, nyodorkeun neraka ditembongkeun Gusti cenah. Kita pas ditembongkeun surga Gusti cenah. Semua nya lamun nanti jalma apaleun surga model kieu semua moal aya jalma nu kafir moal aya jalma nu kafir atau mukmin ge pas nanti lamun nu mukmin ge kabeh bakal nanti taat segala pasunahan bakal ieu lah gitu mau ningali kaendahan surga tuluy ningali ditinggalikeun deui ka malaikat Jibril teh neraka wah cenah nya sarua ge moal anu kafir pisan. Nya moal aya ieu lah gitu nya lamun surga teh langsung ditinggalikeun bentukna kas kumaha indahna, neraka bentukna saperti kumaha. Bakal moal salah pilih deui. Bakal maksakeun sadaya. Tah, Gusti Allah teh langsung we surga teh ditutupan ku kariweuh. Ditutupan Kanjeng Nabi al-jannatu huffat bil makari. Surga dikelilingi ku perkara-perkara anu dipika cua, dipika ngewa, dipika embung. Pi surga mah biasana sok pihoreangeun. Wal jannatu huffat bisyahawat, wan naru huffat bisyahawat. Ari neraka dikepungna, dikelilingna ku kahayang nafsu, ku kahayang ku syahwat. Pokoknya lamun pi surga mah sok berat. Namun pi neraka mah sok hampang. Dasa panuju jeung nafsu. Nanti sapali ulama mah lamun urang cenah ibadah. Muna asa ngeunah ibadah teh. Asa daek wae ibadah teh gitu semangat wae. Rada hati-hati. Kudu rada hati-hati. Bisi eta teh tina nafsu, didukung ku nafsu, bisi didukung ku nafsu. Nya saur sapare saur Imam Sya'rani. Tapi lain sanes berarti geus
ulang rajin ya tapi introspeksi gitu kan kalau udah bisa daya nya pami aya anu niat aya anu rada menyimpang pokoknya mah ulah sampai teu aya Allahna lah gitu kalau Allah kan utamakeun minimal aya Allahna heula ka dieuna kin ka akhir-akhirna mah pak agungna teh karena Allahna jadi dilatih. Nah kunci salat teh wudu lamun wuduna teu leres nya salatna teu sah da syarat sah salat teh di antawisna nyata wudu wuduna kecapas-kecepes siga papatong siku teh kakumbah gini nya teras sajabina lah wa miftahul jannah as-shalah sareng kunci surga teh salat ari urang mah tos maklum nya miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa meter tahu jenazahnya? Jarang nu miftahul jannah as-shalah lagam ada asup dua kali asalnya asup ini ada tes ini hadis oke hadis Nabi terus kumaha tuh cenah la ilaha illallah terus kunci surga teh salat sadayana ge leres da kunci teh aya regeana aya gerigina kunci teh no kunci pokokna nya batangna nya tauhidna terus naon namanya teh nya saur para ulama terus nanti gerigina non salat kunaon dibahasakeun salat sabab salat teh amal ibadah anu teu tiasa ditinggalkeun selagi akal masih normal. Selagi akal masih normal mah terus balik akal normal. Sanajan keur-geuring gitu nya. Teu tiasa naon-naon dirawat di rumah sakit gitu ya, diimpus. Tetap sok ada tahu waktu salat mah wajib salat. Nya sok sanaos benten kaifiatna kata cara salatna. Cara bersuci lagi benten gitu. Adu tiasa wudunya tiasa tayamum. Tiasa tayamum pisan nya lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu. Salat lihurmatil waktu. Lamun urang salat lihurmatil waktu, urang teu kenging dosa ninggalkeun salat atau ngahir-ngahir salat. Lihurmatil waktu. Lamun maot teh mah teu dosa ninggalkeun salat. Sareng teu kedah dikodoan gitu. Teu kedah dipangodopkeun. Namun pas nuju teu damang nanti salat dihormatil waktu. Ngan jarang namanya muriang sakedik oge tuh. Iris muriang. Padahal padahal harus dijelaskan gitu ya. Aya salat dihormatil waktu gitu. Da tayamum teh aya tanuhna gitu. Teh aya tanuhna. Muatan pada pasatu. Eta salat, kunci surga teh salat. Aya reregiana, aya batangan. Apa? Atau timas salat. Madegeun salat. Kang unikna salat ieu, Kangjeng Nabi hubbiba ilayya min dunyakum salas. Kami cenah dibere resep tina dunia aranjeun teh 3 perkara. Perkara duniawi ngan kami diberi resep karena perkara duniawi tersebut. Kita aya 3 perkara. An-nisa kaji istri. Ada Kangjeng Nabi nya resep ka istri. Nah, gitu nya lain ka istri batu. Ka istri batu. Resep. Nya urang ge ari resep ka istri mah kedah. Kedah gitu. Kamu nya resep ka istri nya ka istri sendiri gitu ya. Bahkan seorang ulama mah lamun nuju jima
ngabayangkeun awe sejen. Eta teh dosa. Eta teh dosa. Bayangkan artis. Ngabayangkeun artis. Sok paribasa geuning nya. Cenengkeun bae cenah naon teh sanajan goreng oge beungeut nama pas kigituan mah tutupan we cenah mah. Oke foto hati. Ye kitu teh. Pamali. Pamali gitu teh. Bahkan naon teh sami dosana sareng dosa zina. Sampai dosana hampir sami sareng dosa zina. Kami ngabayangkeun kitu teh. Kanjeng Nabi menyukai istri-istrina. Nya suka da istri teh dunia, barang dunia. Nya urang ge barang dunia. Da tos ka akhirat mah ke desain tubuh urang teh benten deui gitu. Ieu mah barang dunia. Istri. Bahkan Kanjeng Nabi menyarioskeun khairukum li ahlikum. Pang saya na aranjeun teh nyata nu pang saya ka keluarga utamina istri aranjeun kabeh. Wa ana khairukum li ahli. Jeung ari kami cenah nupang alusna ka keluarga kami. Ahli teh nya istri sareng anak. Sanes anak pamajikan tapi anak sareng pamajikan. Ari anak pamajikan mah beli satu dapat dua gitu. Anak sareng pamajikan. Nu kadua watibu sareng sisingitan. Kanjeng Nabi mas menyukai sisingitan. Nu terakhir nu katilu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Sareng dijadikeun qurratu aini katenangan mata kaula kami fis sholati dina jero salat. Kanjeng Nabi mah lamun salat teh merasa tenang, tentram. Merasa tenang, tentram. Kanjeng Nabi nya kan urang teh mutabaah turut tumut ka Kanjeng Nabi zahir batin nya urang teh hoyong zahir batin ya tapi ketika salat teh kondisi batin urang teh asa tegenah salat teh kadang hayang buru-buru wae ya memang rada eta diajar gitu maksudna teh eta ge nya ninggal para guru mah gitu nya meuni jiga nu enakeun gitu salat teh bacaannya bacaan mah teu tara dia nyepun guru we ditu teu dilagamkeun pas ngaos Quran teh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ngan ngaos surat teh sarubu minimal sarubu atau setengah juz ngaos surat teh pamini juz salat eta mah bade salat sunat bade salat fardu tetep eta mah ngahanca wiridan ngaos Quran teh nya dina jero salat. Dina jero salat. Mun teh hilaf-hilaf pelaran Al-Qur'an itu. Da ngawi mun teh ngawiridkeun dina sajero salat. Nya lamun salat sunat qabliyah nya tamat lah sajeroning salat oge 10 hari teh tamat sa Al-Qur'an. Nya eta mah pun guru di musim. Awasan tenang ketika salat merasakan ketenangan urang cobinya hoyong buktikeun urang tos merasa tenang can gitu salat teh sate acan salat tensi cek santos salat tensi deui tensi deui namun santos salat tensi teh jadi tenang wah berarti salat mah harus tenang. Kang dina waju ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hati, ketenangan soca, ketenangan mana? Mana Kanjeng Nabi tenang ketika sholat. Ketika sholat. Ngan rinci nama bab sholat dibahasna. Watu tia sareng ngaluarkeun anjeun az-zakata kana zakat. Zakat anu wajib zakat kedah dikeluarkeun zakatna. Dibahas dan sapina zakat nalo mungkin didengar dibahas nih kepanggil sareng bab zakat dipasrikeun zakat teh ka mustahik-mustahikna atawa dipasihkeun ka imam aya nama baznas naon namanya teh bajis darul barokah ya ini kan eta teh nya
wakil ti imam aja tenda ibu imam orang teh diserahkan ke bajisnya amilin. Antara pi bade dipasikeun ka da pami dipasikeun ka mustahikna langsung dia bisa bilih teu merata gitu. Mantak saena memang dikelola langsung wakil ti imam ku bajis supaya merata sadena kebagian. Nah, terus mungkin lah langkung rinci deui bab zakat. Tapi uniknya di bab zakat teh saur para ulama kieu. Masalah namanya mustahik zakat eta langsung ku Al-Qur'an dijelaskeun. Sehingga memang kapungkur gitu nya aya beberapa oknum jalmi anu hayang we kabagian teh padahal lain hakna gitu. Teu berhak mendapatkan bagian tina zakat. Hayang we kabagian teh. Sehingga turunna ayat eta innamas shadaqatu lil fuqara ila akhir ayat gitu. Dijelaskeun teh asnaf samaniyah 8 golongan jalma anu berhak mendapatkan zakat eta mah langsung ku Al-Qur'an dijelaskeun gitu. Kelompok-kelompok eta. Ini dina bab zakat sejarahnya ya. Mohon. Jadi nepi ka aya lagi hayang we gitu. Hayang menta. Nu teu berhak ge asa paling berhak. Nya kecuali memang meureun ngaku gori, ngaku gaduh hutang. Mungkin tinggal mana itunya surat hutangna. Wa tasuma sareng puasa anjeun. Ramadan dina bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ini wajib. Dan nepi oge nya salat anu fardu anu 5 waktu teh ya, minimal eta. Kami urang teu tiasa acan tiasa kana pasunatan minimal anu fardu ulah kaliwat. Da naon namina teh nya? Nu kapungkur ieu hadis ieu sering dibahas. Sabaraha kali didugikeun. Nanya karena direkamna sampai ayeuna-ayeuna. Jadi paling ayeuna hungkul. Di kapungkur terus terus dijelaskeun. Aya seorang Arab Baduy naroskeun ka Kanjeng Nabi. Naon wae kaparduan teh salat 5 waktu sareng. Teu aya tambahan deui nya. Teu aya kecuali lamun rek migawe pasunatan. Salian eta aya naon deui? Aya zakat. Saya teu aya nu fardu deui, teu aya. Puasa Ramadan unggul sataun ge ngan sabulan gitu. Eta ge kadang 30, kadang 28 gitu. Henteu ari nepi ka 28 mah. Teu aya deui teu aya deui teu cenah kecuali pasunatan. Terus eta orang Arab Badui itu nya, orang Arab pasisian. Demi Allah cenah urang mah moal ditambahan, moal dikurangan. Lamun salat tadi 5 waktu teh mah geus we 5 kali sapoe sehari teh sapoe sehari. Ini sehari semalam teh ini 5 kali salat fardu. 5 kali. Moal ditambahan, moal dikurangan cenah. Da eta kewajiban ge ngan sakitu. Saur Kangjeng Nabi kumaha. Jadi nasa kali riwayat mah wallahi laqad aflaha in sadaq. Demi Allah cenah eta jalmi teh bagja. Namun bener gitu nya jeung omonganna tadi moal pegat ini ngalaksanakeun kapaduan pasti. Dina sapeueuh riwayat mah dakhala jannata in sadaq. Pasti asup surga. Jadi ku salat fardu unggul ge insyaallah yakin pasti asup surga. Pasti asup surga. Ngan ke kan di surga teh aya tingkatan-tingkatanna. Ari anu salat sunat engkau mah beda. Itu mah kelas VIP. Ada itu mah asal asupnya wungkul. Tinggi lah emperang. Sareng anu pasunatan mah gitu penting. Kan tadi minimal da Kanjeng Nabi teu memberatkeun ya. Nu sunat mah sunat gitu nya teu diwajibkeun. Bahkan ieu riwayat unik ya. Anu hadis ieu teh sok kadugikeun teh sapotong. Lamun saur Kanjeng Nabi kieu. Lamun anjeun uninga kana perkara anu kauningaku kami, maka anjeun pasti saeutik seuri loba ceuri. Tos kadang sakitu wungkul ngajelaskeun teh. Teu aya kelanjutan deui. Padahal hadis teh aya kene kelanjutan.
Di surah Imam Bukhari Gusti Allah langsung negor ka Kanjeng. Sasakalan teh kieu. Aya sahabat menuju ngariung. Seserian ngobrol, seserian gitu. Ini sahabat kita jalmi gitu ya. Ngobrol biasa seserian. Ini seserian. Ya nepi ka yan hakun teh agak terbahak-bahak lah gitu. Serina tarik ka kuping lah. Kami di pendopo teh mah kabumi ka ditu ka kuping lah. Ya ka kuping. Kanjeng Nabi teh kaluar ti bumi dah. Nyumpingan itu sahabat menuju mariung ngobrol secara katakan saur Kanjeng Nabi teh. Lau ta'lamu nama alim tu la dohiktum qalila wala bakaitum katsira. Namun anjeun apal cenah nu kami di apal. Namun anjeun apal perkara anu kami apal, maka anjeun pasti saeutik seuri jeung bakal baceurit. Sahabat langsung ya tuh jarempe nya. Digitukeun ku Kanjeng Nabi. Langsung jarempe nepi ka ceurik aya nu ceurik. Caririk kan dina riwayat teh. Kanjeng Nabi sahabat caririk Kanjeng Nabi eueuh deui we. Kanjeng Nabi eueuh deui. Pas dugi bumi nya Gusti Allah masnya ka malaikat ngutus malaikat Jibril. Bejakeun ya Muhammad lima tuqannitu ibadi. Hai Muhammad kunaon anjeun make jeung ngarusak kesenangan Allah. Ya betul teh keur bahagia, keur bunga gitu. Keur bunga. Kumaha malah di nya ku salira ku junjungan malah dicengcerikan gitu. Nya malah jadi iya gitu. Ngaganggu kabungah batur. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar deui. Absyiru wasaddidu waqaribu. Saur Kanjeng Nabi. Sok sing barungah tuh. Sok cari sing barungah. Balikan. Sok sing barungah wasaddidu jeung kudu bener. Kudu bener. Lamun teu bisa bener-bener ibadah gitu nya. Maka waqaribu sok rada bener atuh mendekati gitu. Urang teh lamun teu tiasa jeung salat sunatna sok atuh nu farduna mungkin minimal kitu. Sok sing bunga urang teh nembongkeun bahwa urang teh hirup teh senang menerima takdir Gusti Allah teh urang teh ridho gitu. Ngan tadi cecala katakanna ngobrolna ulah patokan tonggung agama ulah ngobrolkeun batur ulah nya kan eta mah benten deui gitu. Lamun seuri sebatas seuri anu memang aya perkara anu lucu gitu nya, lain ngahina batur, lain ngomongkeun batur gitu nya. Cala katakan teh bari jeung dina waktu anu teu mengganggu batur, silakan saja saur Kanjeng Nabi. Absyir sok bunga, sing bunga tuh urang hirup teh ulah katinggalin susah wae. Wasad itu komitiasa sok sing bener gitu nya dina ibadah. Sok sing pol-polan namun teu tiasa waqaribu rada itu tiasa maksimal atau minimal gitu nya. Mimba bila yudraku kulluh la yudraku juluh genteng-genteng ulah pegat gitu. Bahasa sepuh mah genteng-genteng ulah potong. Jadi aya teh bahasa gitu, Pak. Ya, teu tiasa maksimal atau minimal gitu. Ya. Kada aya bunga nah. Nembongkeun ka bunga gitu di hadapan bunga. Udah ieu mah amprope katinggalan teh susah deui, susah. Nanti memang nanti unikna seueur ngaos hadis itu seperti itu. Orang jadi terang sikap-sikap Kanjeng Nabi itu seperti kumaha. Kadang urang teh terpaku teuing kana bab hukum, henteu kana bab akhlakna. Padahal Kanjeng Nabi ge nyontokeun akhlak. Urang teh kana hukum we, bari jeung hukum teh kadang ngambil hukum-hukum anu keras. Bari jeung ka batur keras teh. Ari ka sorangan hukum-hukum anu lembek gitu nya. Enjoy. Ari ka sorangan mah qol dhaif ge cenah ari ka batur mah kudu qol sahih wae. Maksakeun bat maksa. Padahal minimalna urang mah da awam teh nya. Selagi aya qailna, selagi aya kawana ti ulama, da ulama teh aya pasti aya dasarna. Keun we gitu. Sok
Eta puasa Ramadan, wa tahujja sareng munggah haji. Puasa teh kanggo nu mampu. Wajib zakat ge kan teu gaduh harta, ari teh gaduh harta mah teu wajib. Puasa kanu mampu teu mampu mah teu wajib. Wa tahujja sareng neja anjeun atau munggah haji anjeun. Da haji teh nya qasdu, mutlaqul qasdi. Kadar-kadar neja. Dari ka mana? Maksud kok haji teh sebenarnya haji teh maksud menurut asal bahasa mah gitu. Man haji ka Baitullah berarti maksud Baitullah. Maksud Baitullah. Munggah haji al baita ka Baitullah. Al harama anu mulia. Al baital haram anu mulia. Baital haram teh nya Ka'bah teh. Memang saksanas memang praktek haji nama sanes ngangseukeun di Ka'bah gitu. Urang teh kan mungkin ketika naon teh nya ente di Ka'bah hungkul gitu nya. Urang teh aya ka Bukit Sofa, terus mungkin teh urang teh ka Arafah, di Mina, terus membalang jumroh. Sareng di urang teh ngan teh ulah sampai teu ziarah ka Kanjeng Nabi pami urang angkat ke tanah suci teh. Wangkot bedegong pisan jalma lamun nya wangkot Mas ya bahasa Jawa. Oh Jawanya Jawa ieu mah Indramayu sih wangkot nya bedegong pisan gitu. Bedegong pisan jalma anu ka tanah suci tapi teu ziarah ka Kanjeng Nabi. Kalera. Tapi wajib munggah haji ka Baitullah teh inistata ta lamun kawasa anjeun ilahi ka al baital haram sabilan di jalan. Lamun kawasa di jalan mampu menempuh perjalanan, ari teu mampu menempuh mah gitu. Teu wajib. Seperti orang di teu gaduh bekal, teu gaduh kendaraan gitu. Atau situasi politik ayeuna mah kan memang nanti geopolitik mempengaruhi politik dunia. Negara anu perang sama teh teu aman di perjalanan. Bisi pesawat teh kaserang ku rudal. Ari teu aman mah ya teu wajib. Ari teu aman di perjalanan teu wajib. Anu menggaji kekedangan trihula nya. Itu sawayos. Malik salah sapal ulama mah anu di Indonesia mah cenah geus juga teu wajib. Yang juga maksudna teh nya kasarna heureuy gitu nya. Heureuy. Da ayeuna panggil aya ongkos pas-pasan nya kedah ONH plus. ONH plus ari teh gaduh nya angger we. Kedah aya plusan. Ya tapi tetap pamitos gaduh mah gitu nya urang kanggo ongkosna angkat haji ya wajib manteu ari haji teh kawajibanna henteu ala paur henteu saharita langsung tapi bisa alat tarofi bisa rada nyantai urang ayeuna yeuh atau kamari pas Ramadan wah gaduh artos samilieur kan teh Ramadan teh sawah terus mulai kita mikot zamani sobat mikot zamani tina daftar daftar haji ngan lain tahun ayeuna kewe tahun hareup padahal da tahun ayeuna ge gitu nya terus sawalna teh lebet mikot zamani nah, memang teu wajib sahari kaeun gitu biasa tahun hareup ngan lamun tak karo tahun hareup teu kaburu haji kaburu maot manten kage teh mah wajib dihajikeun dina harta anu teh Pada nya diwada haji wada ya bahas ya orang Sunda mah jadi wada kan ada teh jadi wada Arab. Nah, itu rukun Islam anu 5 penting pisan pokona mah ieu mah teu aya dispensasi kecuali nu karek asup Islam pisan atau nu jauh ti ulama
Nu jauh ti ulama teh maksudna teh ulama di dieu na gitu. UTB acan gitu. Ustad tanpa bongkor. Tibor wae. Ustad tanpa bongkor. Nya rata-rata sih maksudna teh. Nya di yang teh di urang ngumpul gitu nya. Di mana mereka rata-rata ustad tanpa bongkor. Maksudnya memang aya gitu nya nu laras-laras gitu. Ulama ulama kan kamari terus dibahas teh ulama ari ulama mah nu sampurna ulama nu sampurna nu tiasa ngawaris kana aqwalna Kangjeng Nabi kana af'alna sareng kana ahwalna eta nu sampurna mungkin di urang mah rata-rata aya nu aqwalna wungkul aya anu af'alna wungkul aya nu ahwalna saling melengkapi lah gitu. Saling melengkapi. Wa arkanul iman sittatu. Cekap lagi. Allah